Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wae ayan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuk kanyah Gusti anu Maha Suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Raja Pati di Puncak Suji. Ayeuna kantun bagian anuka 5 welas nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun laksaketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap, di like, di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masuk bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun kitu. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarateu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Raja Pati di Puncak Suji bagian anu ka 5 welasna. Kumaha salajengna? Sor cikopina betot simbutna paganara tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak tungdung tes. Jadi ente ngandung ngarti urang nu kudu turun langsung pikeun ngabasmi apanan geus aya tugasna sewang-sewangan nu kahiji tadi nya anu kudu ngarobah ku kakuatan eta teh tugasna pamarentah anu boga kawenangan anu boga aturan jeung hukum luyu jeung anu berlaku di negara urang. Atuh nu kadua ngarobah kulisan anu ngan ukur omongan wungkul eta tugasna para dai-dai eta para penceramah-penceramah tukang pidato tukang-tukang dakwah para kiai jeung pamuka-pamuka agama nya paling oge urang mah salaku rakyat biasa teu naon kudu katilu oge nyatana ingkar ku hate teu ngarojong kana kajahatan jeung kamungkaran tadi teh cukup we geuleuh dina hate. Cek bajuret nerangkeun panjang lebar nurutkeun anu dikanyaho na ku dirina. Nyabah anu disebut salemah-lemahna iman teh anu jiga kitu teh panginten. Tapi ari abi mah datuh hoyong kalebat iman anu panglemahna atuh bah. Anu mata abdi tos buleud bade ngajalankeun nyegah kamungkaranana ku cara nu kahiji tadi. Nyata kuprak-prakan sareng kekuatan bah temal wigena tandas ngadengi si kepuigena jiga kitu bah jured oge muji dina jero hatena mah sanajan arisanya nama mahena oge nyaho naon anu caritakeun ku wigena teh ukur panyimut wungkul supaya manehna bisa tetep kana paniatanana
nyata narek nyen balitungan malas pati kanu geus mateni anu jadi bapana. Tapi Bah Juret muji ku kawanina jeung ku kateunengan wigeuna anu jarang dipibanda ku jalma atawa budak ngora pantaran seperti kitu. Halus bisaan patekadan si lain jika gitu teh wigeuna. Memang leuwih ade mah kudu gitu. Kudu ngabogaan wawanen anu jauh tina rasa karempat jeung kasieun. Sumawona ipis buri ngeplek jawer. Keun bae dewek mah muarek papanjangan tumanya ngeunaan maksud paniatan si lain nu sanyana. Sabab memang kudu dicaritakeun deui. Pasualanana lamun paniatan si lain geus panceg teu galideur jika gitu. Artina daek teu daek si lain kudu daek nyungsi deui pangarti neuleuman rupa-rupa ilmu sangkan sakabe cita-cita anu dicaritakeun tadi teh bisa tina kahanan gitu tah ada leuwih guna. Cek Bah Juret nyaritana jadi tambah dari ya. Pasti Bah. Abdi oge matak nepangan ka Abah teh. Salerasna sajabi tiba de naroskeun ngeunaan dua jalmi anu nyatana kantos sasel di pangbuyan sareng Abah. Oge abdi hoyong guguru ka Abah kitu manawi Bah. Cek wigeuna langsung diceplakeun nyarietana ka Bah Juret. Sajongjongan mah Bah Juret teh nyarita panonna neuteup seukeut kana beungeut wigeuna. Jika nu hayang neuleuman kana eusi hatena. Alhamdulillah. Keur kitu pok si Kardon anu tadi ngabandungan manehna milu maira. Tah eta panginten ari tujuan utamana mah Bah kanggo nambihan ilmu tur pangarti khusus dina bag-bagan wela diri. Wigeuna oge abdi upami ditampi mah hoyong diangkat jadi jantankeun murid ku Abah teh Bah. Cek si Kardon geus teu malapah gedang langsung we kana paniatanana. Sabab memang da moal aya tungtungna obrolan teh lamun hayo wae dibulat-belitkeun kana pasualan anu lain-lain wae. Ya wae ari kitu pakarepan si lain duaan mah. Nyaya tarik mulungan ilmu atawa pangarti ti dewek. Jeung perlu dikanyaukeun ku lain duaan. Sok sanajan dewek keur waktu ti heula ngabogaan balai atau anak buah anu loba, tapi da saurang oge eueuh nu diwaris ilmu panemu jampe pamake ku dewek teh. Kadugalan ku dewek teu diwariskeun ka murid ka anak buah dewek. Duza kabeh balad-balad dewek mah geus ngabarogan pangarti di saacan ngahiji jeung dewek oge. Jadi sanajan geus zagi kakolotanana dewek mah can kungsi sakali-kali acan nurunkeun sakagala rupa ilmu anu kacangking ku dewek ka sawe oge. Anu lempengna macan pernah ngamuridkeun. Nyameureun karek-rek ayeuna we dewek nurunkeun teh. Sabab ku dewek ayeuna geus kapikir. Ilmu teh pikeun diamalkeun lain ukur keur dikekeueuh ku sorangan. Jadi gitu ku ngadenge patekadan si lain tadi khususna kasih wigeuna anu boga niat hayang merangan naon rupa tindak laku kadzaliman jeung rupa-rupa kajahatan. Kula jadi reueus jadi sumanget ieu rek ngalatihna. Cek Bah Juret antukna nyuluyuan kana kahayang tur pamenta wigeuna oge si Kardon. Atuh pikeun anu pamustunganana mah sanggeusna Bah Juret nya tujuan narima wigeuna jeung si Kardon jadi muridna. Saterusna harita keneh wigeuna jeung si Kardon marurang heula ka lembur rek bebeja ka indungna. Tapi ari ka indungna mah teu bebeja rek guguru ilmu kawadukan sarta kekuatan ti Bah Juret. Sabab pasti moal disatujuan. Bebejana mah rek milu gawewe cenah ka baturna. Sanggeus meunang idin tinu jadi indungna isukna
Wigena jeung si Kardon arinit deui ngajugjug ka tempatna Mbah Juret. Nyati prak poe harita Wigena katut si Kardon terus-terusan digembleng ilmu panemu katimbulan gembleng ilmu panemu katimbulan jeung kadikjayaan ku Mbah Juret. Kulantaran ari anu boga paniatan anu utama nama Wigena jeung deui Mbah Juret ngarasa nyaah deui ka Wigena. Jadi dina nurunkeun sakabeh ilmu panemu jampe pamake teh estu ditamplokeun kabeh ka Wigena. Ari ka si Kardon onaman henteu pati dinyakeun ukur sabaraha jurus. Si Kardona sorangan memang jiga nu teu pati soson-soson sabab da niat tadina oge sakadar nganteur kana paniatan Wigena manehna mah. Geus meunang kana 2 bulan nepi ka dangat harita Wigena guguruna ka Mbah Juret. Kulantaran Wigena mah boga otakna calakan dina waktu sakitu oge meh kabeh ilmu pangabisa anu geus diturunkeun ku Mbah Juret ka manehna ampir kacangking kabeh ukur karingasakeun wungkul. Perlu dikanyahokeun Mbah Juret deh salila ieu salila manehna jadi gegedug garong ka manehna can aya saurang jalma atawa jawara mana bae urang mana bae anu bisa nandingan ilmu kadijayaan Mbah Juret. Mbah Juret ngabogaan guru meh diunggal madaham di wewengkon Banten oge lain ukur ka saurang aya kana 5 urangna acan ti wewengkon anu sejena. Jadi munasabah lamun nepi ka dangat kiwari eueuh saurang jalma oge anu bisa mapakan kana ilmu kasakten Mbah Juret. Jigana meureun jalma anu dipiguru ku si Keman jeung si Jalal oge ayeuna anu urang jigana meureun jalma anu dipiguru ku si Keman jeung si Jalal oge nyan urang Banten teh eta oge kaasup guruna Mbah Juret keneh. Jadi lain hal anu hese lamun Wigena geus tuntas ngasakeun sakabeh ilmu pangwaris di Mbah Juret pikeun ngarubukeun si Keman jeung si Jalal mah. Tapi kitu oge lamun si Keman jeung si Jalal teu boga guru anu sajena nu hartina mibanda ilmu anu sejen ti guruna anu aya di wewengkon tadi teh. Kocapkeun harita wanci pacosore dihareupeun gorodog imah katempo Mbah Juret diuk dina akar tangkal buah anu aya di hareupeun imahna. Sedangkan Wigena jeung si Kardon dari uksila di hareupeun Mbah Juret ditilaman ku daun cau. Pok Mbah Juret ngamimitian cumarita. Kurang leuwih sabulanan deui abah aya di tempat ieu teh. Engge lamun sakabeh ilmu pangabisa abah geus kabeh kacangking guzi laing Wigena. Abah rek lunta ti ieu patempatan rek nia reg nyaritana Mbah Juret eureun heula katingali renghapna bangun anu seunggah nakeranan. Memangna bade mangkat ka mana kitu Bah? Wigena ngarasa panasaran panonna neuteub kana beungeut nu jadi guruna. Kumangge we rek ka mana mendina mah anu jelasna abah bakal unta ti ieu patempatan ninggalkeun alam karamean cek Mbah Juret tandas teu nerangkeun anu sajalantrahna ka Wigena. Sajongjongan mah Wigena ukur silih reret jeung si Kardon pada acan paham karena naon anu aya dina pamikiran Mbah Juret dina dangat harita. Teu lapok Mbah Juret nuluykeun hanca obrolanana. Jeungna kieu ieu teh abah rek ngawanti-wanti ka marane duaan Wigena Kardon khususna ka maneh Gena engge izuk atawa geto lamun maneh geus tuntas narima sakabeh ilmu ti abah mat ulah rek sakali-kali dipake kana tindak laku kajahatan
ulah nurutan Abah ke waktu tiula eta ilmu kudu dipake tutulung kanu butuh datalang kanu susah cendekna diamalkeun kana kahadean sangkan aya mangpaatna keur balarea cek Bah Juret nyerita kitu nate panona retret kanu duaan insyaallah tangtos atuh Abah abdi sareng Kardon bade ngestokeun pisan kana piuruk piwejang ti Abah da kanggo naon deui ilmu mah ari sanes kanggo diamalkeun mah sareng kanggo tutulung kanu butuh tatalang kanu susah nulungan ka bapada manusia Abah cek wigeuna ngayakinkeun ka Abah Juret nya syukur atuh ari si laing duaan puguh gitu mah artina sajalan turus sapamadegan jeung naon rupa anu aya dina pamikiran Abah atuh pikeun anu saterusna jika keur poe ayeuna mah moal waka diteruskeun deui latihanana Abahna hayang reureula ieu teh jaba asa kurang sehat deui awak teh moal kungsi meakeun waktu saminggu deui oge jika marane duaan teh cacap nampak panggebleng sakabeh ilmu pangarti ti Abah da ukur sabaraha jurus jeung sabaraha siki deui amalan anu can ku Abah diturunkeun ka marane teh khususna ka maneh geunah keun da si Kardon mah geuningan jiga anu teu pati soson diajarna oge cek Bah Juret deui bari ngareret ka si Kardon anu keur sila hareupeunana nya teu naon Bah da tadina oge abdi masa kadar nganteur wungkul asal nu gaduh paniatan awe anu penting mah Bah nya eta wigeun Abah aduh kumaha sileung we eta mah Abah arek gajai heula nya geus terezareupna geuning ieu teh sok geura siap-siap beberezi urang berjamaah magrib sakedeung deui jigana ieu bakal beduh magrib rok ayo urang beberezi cek Bah Juret kitu na teh bari cengkat tina tempat tiupna laju ngoloyor muru ka sumur anu aya di tukangeun imah wigeuna jeung si Kardon oge carengkat terus duanana nuturkeun ka Bah Juret rek bebersih mandi sakalian bari siap-siap rek ngalaksanakeun salat maghrib para wargi sadayana kocapkeun 2 bulan ti waktu harita anu mana wigeuna geus tutug sampurna ngalap sakabeh ilmu anu diturunkeun ku Bah Juret ka dirina harita wigeuna jeung si Kardon keur dariuk di jero imah yang hareupan Bah Juret anu keur sila hareupeun maranehna geus cundug kana waktu ninggang kana mangsa geus meujeuna ayeuna maraneh lunta ti dieu pikeun ngamalkeun sagala rupa pangarti anu geus kacangking ku diri maraneh geunah pun kitu deui ku si laing Kardon omat barengan wigeuna ka mana wae oge Kardon cek Bah Juret retret kadua muridna sumuhun Bah abdi ngahaturkeun nuhun pisan ka Abah anu parantos maparin rupi-rupi ilmu ka abdi oge ka Kardon sakali deui abdi ngahaturkeun nuhun anu sageng-ageng Abah cek wigeuna bade rangkul nyadeuna naon da geus kawajiban eta ngan kieu ieu teh sameme maraneh duaan undur ninggalkeun ieu tempat Abah rek mere pancen ka maraneh khususna ka maneh wigeuna hal nu pangheulana dilakukeun ku maraneh lamun geus lunta ti dieu Abah menta
supaya maraneh nepungan kurut balad-balad Abah anu ayeuna masih keneh milampah kajahatan saware. Mun bisa masih narinza ari carana mah kumaha maraneh we. Yang penting anu masih keneh can arinsapna wara cingger areli. Cek Bah Jured tandes. Ujuk sumangga bah. Tinangtos ku abdi diestokeun pisan parentah ti Abah teh. Mung saha wae kinten-kintenna tilas anak buah Abah teh bah. Da teu terang abdi mah bah. Cek Wigenna hayang leuwih jentre. Sabatai engke oge bakal nyaho. Sabab hampir sakabeh garong jeung begal anu aya di wewengkon Majalaya. Jeung wewengkon anu jauhna oge eta lolobana mah kurut anak buah Abah. Ngan lamun hayang nyaho anu panggerodna salaku gegedugna para garong ngaranna teh si Jumha. Manehna minangka gegedug ti para gegedug garong-garong jejena. Ari nganjrek nama di wewengkon Sumedang. Teuing naon ngaran lembur atawa ngaran tempat pangajrekan nama ngan di Sumedang we ngajedogna teh. Cek Bah Jured ngajelaskeun. Oh, baru. Kening tebih cicing nama bah. Ari barang siaran di wewengkon Majalaya, ari cicingna di daerah Sumedang geuning bah. Cek si Kardon nyelengkeung mairan. Arana oge jalma jahat. Nya di mana we tempat panyemputan nama. Anu penting mah aman teu kaambeu ku pihak anu wajib. Cek Bah Jured deui leuwih jentre. Tah beung-beung isu keneh bra. Ayeuna mah Gramaria. Oh mat. Samemeh lunta ka mana-mana bari geula ka imah. Meta pangdoa jeung idin tinu jadi kolot. Sabab moal aya doa anu pang-ampuna di alam dunia ieu. Lintang ti doana indung kanu jadi anak. Doa para wali oge nyangsang lamun mah eueuh pangdoa ti kolot. Cek Bah Jured ngawawadianan kanu duaan. Anu pamustunganana sanggeus duanana aramitan sarta marunjungan ka guruna ku cara nyolongkrongkeun dua dampaleungeunna bral we. Wigenna jeung si Kardon ari indit ninggalkeun Bah Jured anu harita masih keneh ngajanteng neuteub anu keur lempang arek marulang. Kurang leuwih 3 bulan lilana Wigenna anu dibarengan ku si Kardon ngaguru ka Bah Jured. Tapi dah henteu ngampleng terus cicing di imahna. Nya di imah Bah Jured sakali-kali boh Wigenna pon kitu deui si Kardon. Sok nyelang heula balik ka imah. Memang teu pati jauh ongkoh jarak antara lembur Bah Jured ka lemburna Wigenna jeung si Kardon teh. Gancangna carita sanggeus maranehna nepi ka imahna sewang-sewang. Jeung sanggeus menta idin sarta restu tinu jadi kolotna. Anu bebejana ka kolotna mah boh Wigenna kitu di si Kardon. Cenah arek nareangan pangalaman hirup ka lembur-lembur sejen. Sakalian bari neangan pagawean, kesel cicing di lembur wae. Bral Wigenna jeung si Kardon ari indit ti lembur. Harita wanci karek meletek panon poe. Mariangna ngahaja laleumpang teu mawa motor. Sabab meh jongjon ari teu bari mawa kendaraan mah. Lain ti kitu ongkohanan maranehna can boga kapastian rek nepi ka iraha balikna deui ka lembur. Barang jeung marulangna Wigenna jeung si Kardon, Bah Jured oge harita keneh indit ti panganjrekanana. Ting rek ka mana. Anu jelas nama Bah Jured geus lunta ninggalkeun imahna anu pernahna aya di tengah pasawahan anu kaasup ka lembur pangkalan. Cag lalampahan Bah Jured Wigenna katut si Kardon urang tinggalkeun heula. Insyaallah kahareupna bakal kaguar deui. Ayeuna urang kocapkeun di hiji lembur. Ari eta lembur katelahna lembur bojong monyet.
teuing kumaha sasakalana eta lembur bet disebut bojong monyet. Sabab dawuh monyet sesiki-siki acan dina kanyatana nama. Meureun baheulana we meureun loba monyet sote. Da geuning buktina eueuh monyet-monyet acan zaman ayeuna mah. Harita wanci pas sore katempo di hiji imah. Loba jalma nu keur pating rariu. Di luar ngagimbung, di jero oge katingali padadat. Kadenge aya sora awewe anu keur ceurik meuni ngading diut bangun anu keur midangdam. Katempo di jero imah teh aya sabaraha urang jalma anu keur ngarariung, anu keur ngaliwud ngalingkung muteran saurang lalaki tengah tubuh anu ngacepat luhureun amparan samak. Dina palebah sirana kaciri aya tapak pakarang nepi ka doang. Getihna ngabaya bah maseuhan kana beungeutna. Keur kitu pok saurang lalaki kolot minangka pupuh lembur nyarita ditujukeun ka awewe anu keur ceurik kading diut. Wayahna wayah kumaha kajadianana atuh ieu teh bi ku kabeneranana deui mang peuting tadi mah diwanci liwat isa oge langsung sare teu kuat kutudu mun jiga anu meunang ngabebeutkeun lilir-lilir isuk-isuk subuh oge kaberangan tadi aya nu ngabejaan ka imah cenah imah mang sukanta kepalingan cenah kitu tah ceuk pupuh lembur bari neuteup seukeut kana beungeut awewe anu emok hareupeunana. Sawatara eta anu sejenna mah eueuh nu nyarita ngaron pahulang-hulang teu nyaho naon anu kudu dilakukeun. Teu lila pok eta we nyarita diselang ku nyusutan Cipanon ku tungtung samping. Kajadianana mah tadi memeh subuh uwa. Basa kuring tas balik ti cai, tas ngumah wadahan. Barang kuring rek asup ka lawang dapur. Kadenge ti jero imah aya sora nu ngajgorowo. Barang ku kuring disampeurkeun, mana horeng bapa barudak keur aduk songkol. Bernyeklan sirahna anu balboran ku getih. Cenah cek bapana, ka imah aya 2 urang bangsat anu ngacak-ngacak eusi lomari. Lapur, duit jeung perhiasan anu ngan sakitu-kitu teh. Ludes kabeh teu nyesa digubuk. Digubuk kabeh. Nya dibawa di banyu tah ku si bebengok garok. Jaba aya surat-surat penting deui Abah. Wah, Cek bikeno ngaran eta awewe nerangkeun kronologi kajadianana kawa usro ngaran kolot anu jadi pupuh eta lembur. Asa maceuh pisannya da geus moal salah deui pasti garong-garong komplotanna si begang eta teh. Padahal ari gegedugna mah bejana geus lila insap geus tara ngalulugukeun deui kana babadog jeung larampok. Nya eta ngaran Bajuren apana manehna mah geus tobat. Tapi naha geuning ari anak buahna kalah beuki mahabu. Tapi keke nah itu aya naon euy? Nalika keur kitu Ujug-ujug heueuh waktos nah kabujeng see wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.